genap. Serang! Kau tadi my love, kau. Ayo kita serang. Ayo kita berantem. Hah, hah. Aing ha. Si emak oper ngora. Mantep nana. Tuh kuda naon tuh tadi geker masak kapanan? Mereka balong ngelanya. Si menang lauk. Iya, apa lauk kan eta mah. Nyantai atuh. Bah salin jalan ya, Mak. Nya sok. Pare uhama. Kobogoh goreng. Betul goreng. Sepatu buat bolong. Ayo we Gusti ya Allah. Duh. Woi, mangken naon mah? Siapa ketemu na kenaon? Jangan hata harut. Dengan kerang. Awas. Iya. Naon teh? Naon sih mang teh? Ngabersihan. Amari teh geus panen mah, namanya cikiwan deh. Ku si tangkurak hama apanan anak saya anak solihin ngana si hama buatan pare aing rusak atuh kabeh anjingnya kasar sama lang capek tiis hate kadenge pare ku hama lain laporan ke PRT atuh si sarete apa non ke DS wae saya maket tolong surang atuh dia tuh jeung Jarami loba ada pengalaman tuan mangnya emang ada mereka balong ngelanya besok ada amang ta ada mangnya ngomong lagi yo tuh tanya ungkul oke nih sorongot ini kuat naon sih siga ambek asep tuh peran kamu kasar pisan
Yuk, naon yuk. Nah, yuk. Dan teh ieu mah ember. Nah, ember mau nyong. Bawa we. Naon sih penasaran deh tuh. Naonnya aya di mana itu teh? Di Rumusan Awi. Kira-kira penasaran ya. Naon eta? Allahu Akbar balikan apa makin ada. Amin. Atur nuhun juragan, kuringi dia tos di penjara beberapa tahun. Ayo amang teh saha? Mana itu jelema? Hahaha. Juragan, emang abi lain jelema. Abi kan tos dipamukakeun teko di penjara 5 tahun. Emang mau naon? Pokoknya abi lain jelema. Terus naon? Intina akang sok lamun hoyong naon ku abi disengkolan. Haha. Terus teko ieu teh imah maneh? Di penjara. Haha. Nah, ini satunya nama si Amang jadi pelat asetnya. Iya. Haha. Dia arek balik di kana ka dieu. Wah, Wah, ai maneh boga ngaran gitu. itu. Kuasa bere aran ya. Mangga. Aran maneh sahanya? Aran maneh John. John. Hahaha. Cem, Cem. nah ke mananya? Sayang kemana ya sayang? Sayang halus poe. Abet make telepon. Halo. Di imah ieu rek naon atuh? Ulin ka mana ah panas. Enggak salah ah. Proyek modal. Heeh. Ih, itu si Asep udah main tanggo ke itu. Sep, kenaon mana? Ngomong jeung saha? Oh, jelema oge. Mana gelonya? Ayo tuh. Mana teu katingali? Mana jelema? Adieu manehna. Mana jelema eueuh? Adieu singgeut. Mana? Mana mah gelo suganya? Mana Di jelema? aku. Mana? Tuh, nyari kurang di tajongan. Eueuh, mana mah benar-benar gelonya. Aneh nu gelo. Ye, mana? Mana Maneh. bagaimana gelo sugan di ditunya? Aneh. Mana wani ka urang? Wani. Urang keur itu merik mana kabur. Banyak itu nu wani teh. Nah, tamak teh mambung telu. Mana wani ka urang? Wani. Ye, Ah, sia. Oh, sok ayeuna maneh ku asep di caboknya ieu. emang mana wani ka urang? Wani. Benar mana wani ka urang? Wani. Tong kabur deui ya. Ah. Bejak si Abah. Oh, Bener, ayo. ayo. Di mana? Di dieu wae. Nya sok buka baju mana nih?
Tingalinya, ayeuna Asep bisa nyabok maneh. Sok, mana buktikeun? Tingali, Asep mau gerak naon ya, maneh pasti nyeri. Sok. Naon ieu euy? Tah, Ieu teh eueuhna naon? Sok. ayeuna mah Asep boga ilmu. Aya teh sieun ka Asep na? Henteu tadi malih maneh. Asep, Lain. ayeuna maneh wani ka Asep. Wani. Ieu, Asep boga ilmu ieu. Maneh yang cabok di ku Asep. Sok ari wani mah tong nukang atuh. Tingali. Duh, Oh, karek kitu ieu teh. naon ieu? Tadi bah dieu, aya bah dieu. Reungit cugan. Ayeuna mah Asep bisa nyabak kilo maneh jarak Ah. jauh. Teu percaya urang mah. Ya, Mah. tingali ya. Ih, naon ieu? Mandi dinya, Chef. Jauh, tapi mah nya Saktinya. Maneh wani kana ka Asep ayeuna? Wani teh? wani. Wani? Wani. Nah, mah bener geonya. Mana wani ka Asep? Geonya. Hah? Geonya mana nya? Gelo. Ha ha ha. Saan maneh anak? Maneh bener balat ulang. Anak orang ieu we yuk. Urang balik. OTW. Yuk. Ih, Jon. Asep teh ka balong. Naon? Rek ngalalau. Ayo. Ha ha ha. Ayo atuh. Ayo OTW. Karena geus nang mah patuh sepatu. Oh. Adan untung sendiri siang. Arah. Si Asep ngobrol jeung saha eta. Kadeng ge wong ayeuna budak. Astagfirullah eta teh tunjuk. Ya Allah, amin. Ari sia geto. Oh. Telepon naon? Ari sia eta ngabaca teh saha? Iraha? Ari eta tadi. Ah, amang tong ningali ngurung. Ah, aing geus mata aing atuh masih halus keneh. Iraha kan tuh gadi. Amang meureun ya. Anu rada si ata rada-rada. Jon. Tuh, ieu teh itu yang nyarikan ka Asep. Mana ngeureun cokra. Ayo reueun. Mang yang ngadenge Asih ya tuh beo sama tadi ngobrol di sana tadi di dieu. itu amang Asep ngiki Mata aing mah masih halus. Masih nepono herang-herangnya bisa. itu amang beneran itu ngomong perangan Asep mah amang kenal deh dia mantok balik sok amang pun naon ayo Asep make oh ha bongan tidak kira naik Asep narekan wae tah rasa ini mah Si Asep burung. Kabar cocorangan. kor aing nyeri jol abu mangkero Paling. Capek euy, parangan mah. Kuno bantuan. Oh, bantuan. Kudu.
teh nitah pangambikeun domba. Uy. Kemana? Ambikeun domba. Ih, ada itu. Si Asep, buru. Bener. Ngobrol sorangan. Aduh, Urang Eka di labu. Aduh, penting liur. Mana kemana? ngambikeun domba. Engke pada celaka sih aku. Buru. Oh John, itu balong Asep itu. Ah, sekarang juragan ayah putih di nanti. Ya, gelis, gelis. Yang John hiji, ayo, ayo. Oke lah tuh. Di para bangmai ko Asep, ko Abah, ko tuh itu minang melak Asep jeung Abah. Tahu tahu kan? Agen Dota tuh. Ais tos dilanjutkan di episode 5.